Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan wilujeng tepangdang deui dulur-dulur anu di lembur, baraya-baraya anu di desa oge anu di kota. Dina waktos ayeuna di Tatang S Channel bade nyarios dongeng sasakala Sunda deui. Mugi-mugi acara dongeng ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbrahmana. Pamiarsa anu acan wae subscribe sareng loncengna mangga ditole bae. Sareng anu bade komen atawa ngabagikeun dongeng ieu mangga. Mugi-mugi para mitra jadi seueur deui anu uninga sehingga budaya Sunda samakin jaya. Di Tatang S Channel ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun mugi katampi sareng kabingahan ieu carios judulna nyaeta Lutung Kasarung. Kacaturkeun di nagara Pasir Batang, Prabu Tapa Ageng di Prameswari Nitisuwari kagungan putra 7, istri wungkul. Nuka hiji kakasihna Purbararang, nuka 2 Purba Endah, nuka 3 Purba Dewata, nuka 4 Purba Kancana, nuka 5 Purba Manik, nuka 6 Purba Luwih, jeung nuka 7 Purba Sari. Ngaraos parantos sepuh Prabu Tapa Ageng ngresakeun ngabagawaan bade tatapa di leuweung. Nu dicandangkeun ngagentos ngeuyeup daya ngolah nagara teh lain Purbararang putra Cikal, tapi bet Purbasari putra bungsu. Atuh munasabah bae Purbararang asa kaunghak, amarahna teu katahan, asa dihina, asa ditinjak hulu. Purbasari diusir ti daya, dibuang ka Gunung Cupu. Kacaturkeun di kahiyangan Kuruminda putra Dewata Cikalna titisan Guriang tunggal, ngimpen gaduh garwa anu sarupa jeung Sunan Ambu. Saur Sunan Ambu, "Jung, geura boro pijodohan hidup aya nu sakarupa jeung Ambu, tapi ulah torojonggan. Anggo heula ieu raksukan lutung." Janggelek Kuruminda minda rupa jadi lutung, katelah Lutung Kasarung. Kocap deui di nagara Pasir Batang, Prabu Tapa Ageng ngresakeun hayang tuang daging lutung, nya nimbalan lengser kudu mentes aki panyumpit ngala lutung ka leuweung. Aki panyumpit gasik ngasruk leuweung neangan lutung, tapi dadak sakala leuweung jadi sepi taya sasatoan. Boro sato kayaning pecang jeung lutung. Sirem oge taya nu ngarayak cek wilanganana mah. Aki panyumpit teh meh pegat pangharpan. Barang rek mulang tina tangkal deui bet kabeneran manggih lutung keur guguntayangan. Ari rek disumpit celengkung teh lutung nyuara. Aki bet kaniaya ulah disumpit, kuring teh rek ngaku bapa pulung ka aki. Hayang betah di dunia, hayang nyaho anu dinaranan karaton. Syukur atuh sok geura turun. Walon aki panumpit bengong, aya lutung bisa ngomong. Sing horeng Lutung Kasarung tea Dewata minda rupa turun ka dunia. Lutung Kasarung dibawa ku aki panyumpit dihaturkeun ka karaton, tapi barang rek dipencit aya pakarang nu teurak. Sang lutung teu bisa dirogahala, tungtung nama saur ratu. Lengser pasrahkeun bae ka anak kami, sugan butuh keur pibujangan. Nya atuh ku lengser dipasrahkeun ka Purbararang, ari walona teh bet daek sote ngabujangkeun lamun jalma nu utama. Lalaki turunan mantri, ari lutung mah sanget teuing. Dregdeg lengser ka putra nu kadua teu ditampa, ka nu katilu nya kitu keneh. Ngajarkeun teh lain teu hayang nampak ngan sieun ku si teteh. Lengser mulang deui ka Purbararang, pokna teh, "Nya sok bae atuh bisi pajar nampik pasihan rama." Lutung Kasarung tetep di karaton, belenyeng lumpat ngintip para mojang ngululenjeng keur ngagembrang ninun.
Gerjarong joninun hari koloprak teh taropong Purbararang moncor ka kolong bale. Cing adik pangnyokotkeun taropong. Ih teteh apaan boga bujang lutung? Cek Purba leuwih. Cing lutung pangnyokotkeun taropong di kolong bale. Daregdeg lutung lumpat ulang ileng top taropong dicokot ari berewet teh dibebekeun mani jadi 5 sor disodorkeun. Curik lutung taropong aing sabogoh-bogoh dibebekeun lengser. Tersudi kami mah anterkeun si luntung kasih Purbasari di leuweung. Cut lengser turun lutung unggek tuluy nuturkeun lutung kasarung ditampa Purbasari. Mama lengser geuning si teteh aya keneh adilna. Kajen lutung tambah suwung, kajen hideng tambah keung nu di leuweung, kajen goreng tambah jempe nu nyorangan. Hatur nuhun bejakeun ka si teteh. Tuntas haturan lengser mulang ka karaton. Caturkeun di sisi leuweung Purbasari ngagoler dina palupuh sabebek. Dihatep pelit sajalon lutung kasarung nganggres ninggal keayaan putri. Rep sang putri disirep. Utun urang sare jeung kaula, kula mah banget kutunduh. Oh sang putri, lutung mah tara sare jeung manusia, bisi geleuheun. Rep putri Purbasari kelem tibra pisan. Dedeh teuing putri teh nalangsa pisan. Aing rek neneda ka Sunan Ambu, neda sapaat para bujangga niat misalin sang putri mempemi sare. Gerentes lutung kasarung kuruminda mamalihan, raksukan digedongkeun brai baranang siga bentang akasepan kuruminda kahiyangan. Panejana tina kanan sajiadna katurutan leuk ngajenggeleng karatona leuwih anggreng ti nagara. Purbasari dipangku ebogkeun dina kasur 7 tumpang, disibut sutra banggala, disumpal ku benang emas jamdelek. Kuruminda jadi lutung deui tafakur di sisi bale kancana. Kabengharan jeung kamulyaan Purbasari di gunung kasampir-sampir ka nagara. Purbararang nu goreng budi dileletik, nu goreng lampah dibubudak, beuki tambah sirik, beuki tambah cecep. Rupa-rupa akal dikotektak, sangkan aya alasan keur ngarah pati Purbasari. Mimitina Purbasari diperihpati kudu bisa mendep parakan baranang siang leuwih sipatuhanan, mangka saat sapeting mun teu beuki tek-tek beheung keur tandona. Kupitulung lutung kasarung dibantu Sunan Ambu jeung para bujangga ieu tanjakan teh laksana. Tuluy Purbasari dititah ngala banteng ti leuweung. Kasakten lutung kasarung banteng teh atungtun ku Purbasari ka nagara. Purbasari ditentes nyieun pakarang tatanen atem bigeng jeung jarum potong jeung ditangtang pahade-hade ngahuma. Geus tangtu Purbasari dibere pasir anu panganggar-anggarna. Ari Purbararang mah di tempat nu hade, tapi Purbasari unggul keneh. Rupa-rupa ekol Purbararang antukna Purbasari acak pangeunah-ngeunah olahan, paloba-loba samping, papanjang-panjang buuk, pagelis-gelis rupa, tapi rahayat jeung jaksa nagara mutus teu weleh Purbasari anu unggul. Tungtungna Purbararang pinuh ku hate dirjeung ujug ngajak pakaset-kaset bebereh, sagoreng-gorengna bebereh manehna da pubuh manusia kakasih Indrajaya. Sakaset-kasetna beberih Purbasari lutung. Purbasari eleh dengekna kare sakatokeun ditek-tek. Cunduk kana waktuna lutung kasarung manggih putri panyidekanana, putri nu sasorot jeung Sunan Ambu. Purbasari lutung kasarung ngagedogkeun raksukanana baranjai burung jengelek jadi kuruminda deui. Indrajaya ngamuk
tapi teu bisa majar kumaha kaungkulan kadijaya anana. Purbasari ngadeg ratu di pasir Batang, jadi permaiswari guru minda. Ari Purbararang jeung sederekna nu opat deui dihukum kudu jadi panganggon. Indrajaya mah dihukum jadi pangarip di bekalan arip timah. Ngan anu pangais bungsu Purbaleuwih anu lasan tiba heula ka Purbasari ditikahkeun kaki bagus lembu halang. Ciciptaan tina raksukan lutung kasarung jadi pepatih di pasir Batang. Hatur nuhun para wargi sadayana, hampunten bilih kurang merenah tina ngaoskeun naskah dongengna, tina merankeun masing-masing karakterna. Atuh pantau terus di Tatang Channel, mite ketinggalan dongeng-dongeng anu sejena. Simak diwasiat ka diri pribadi atuh umumna kabararea. Ayo urang semangatkeun kembali diajar sagala hal tentang kasundaan. Atuh mudah-mudahan kukitu carana jati diri Sunda henteu leungit, lain cuma di diri urang pribadi tapi juga di anak incu urang. Ari zaman baheula mah para pemuda ngikrarkeun hiji dina sumpah pemudana. Ku jalan eta maka bangsa Indonesia bisa lepas tina belenggu penjajahan. Nah, di zaman modern ayeuna budaya-budaya luar teu bisa dibendung deui asupna ka ieu nagara. Kusabab kitu ulah sampe budaya luhur Nusantara dijajah. Mangga urang sami-sami berjuang. Kami setiap generasi Indonesia tetap memiliki jiwa luhur ti para leluhur Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.